Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah abdi ngawitan macakeun ieuna doman, mugi janten kasaean ulah janten kaawonan. Maksudna ieuna doman ngemutan kanu lalieun, hapunten kanu can terang abdi seja ngawartosan. Eling-eling para istri masingnya kana diri, tutup aurat masing buni, eta teh parentah Gusti. Katerangan tina Quran nutup aurat kawajiban, pikeun istri anu Islam pameget ge teu kasingsal. Auratna ka para istri sadaya badan tutupan, dampal panangan jeung rarai eta mah wios katingal. Upami nganggorak sukan kaena sing serba lebar, teu kenging ngapaskeun badan eta parentah Pangeran. Ayeuna tos akhir zaman, seueur istri kaleuwihan, nutup badan sakahayang, nganggo acuk dapon nyangsang. Istri di zaman kiwari niru-niru kana laki, nganggo acuk mani nyeksi narik birahi lalaki. Teu saalit para santri kabawa masa kiwari, kana aturan atos lali nutup aurat henteu buni. Taya hukum nu miwarang nutup aurat sakahayang, nganggo calana pas-pasan, nganggo acuk kapendekan. Lamun pareng nganggo tudung, ngan ukur jadi hiasan. Lamun pareng nganggo tudung, penak reka pangaosan. Sing hawatos kana badan, sing emut kana ancaman, jahanam teh tos ngantosan, mun urang tos dimaotan.